Khotimatun ari ieu eta panungtungan yahrumu haram bil hadasi ku sabab hadas. Naon sholatun haram ayeuna sholat kahiji haram ku sabab hadas teh nyaeta haram sholat. Wa tawafun jeung kadua nyaeta haram tawaf. Wa sujudun jeung katilu ayeuna haram sujud. Wa hamlu mashafin jeung kaopat haram nyaeta mawa Quran. Wa ma kutiba lidarsin wa ma jeung perkara kutiba anu ditulis eta perkara lidarsi Qur'anin pikeun ngadares ayeuna Al-Qur'an. Walau ba'do ayatin barisanajan ayeuna saayat. Kalau hin sapertos ayeuna laoh papan tulis. Wal ibratu jeung ari babasaan fi qasdid dirasah dina ngamaksud belajar wa tabaruk jeung ngalap berkah eta bihalatil kitabi tetep kalawan tingkah tulisan. Dunama salian perkara ba'da dina satos kitabah. Wabil katibi jeung ayeuna kalawan anu nulis linapsi pikeun dirina eta si katib auli goirihi atawa pikeun salian ayeuna eta si katib. Tabaruan karena gawe karena Allah. Wa ilah jeung lamun mah teu ayeuna tabaru fa amirihi mangka ari ayeuna amirihi marentahkeunana fa amirihi teh mangka ayeuna fa amirihi marentahkeunana ayeuna eta tabaru lilahamluhu lain lahamluhu jeung teu haram mawana Quran ma'amatain serta ayeuna banda. Wal mashafu jeung ari mushaf wal mushafu eta goiru maksudin anu teu dimaksud bil hamli kalawan ayeuna dibawa. Tadi dia musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari dina kitab ayeuna Fathul Muin muningakeun paharaman ka jalma-jalma anu boga naon boga hadas. Kahiji diharamkeun boga hadas salat. Nu kadua diharamkeun ka jalma nu boga hadas teh nyaeta tawaf. Nu katilu diharamkeun ka jalma nu boga hadas teh nyaeta sujud. Nya sujud nama rek sujud syukur umpamana atanapi sujud tilawah. Ya, sujud tilawah lamun urang ngadangu ayeuna lantunan ayat suci Al-Qur'an nu kapupingna teh ayat-ayat tilawah atau nu dibaca urang ayat tilawah kitu tanya maka kitu tanya teu kengeng ngai teu boga naon teu boga wudu alias urang posisi keur boga hadas tetap kudu posisi urang boga wudu. Atanapi sujud naon sujud syukur maka didinya urang sadayana kitu tanya diharamkeun untuk sujud kalau memang kita punya hadas. Wa hamlu mashafin termasuk haram ayeuna mawa Al-Qur'an sakumaha dawuhan Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yamassuhu illal mutahharun la yamassuhu teu meunang nyabaku kana Quran illal mutahharun angin jalma-jalma nu suci. Mutahharun di dieu aya al mutatahhiruna kitu tanya
Wa qaulu sallam sareng dawan Kangjeng Nabi la yamassul mashaf illa tahirun teu meunang nyabak kana mushaf kecuali jalma ayeuna anu suci. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin jeung segala sesuatu nu tertulis nya jeung segala sesuatu ayeunanya atanapi barang nu ditulis ku Qur'an. Maksudna sanajan ayeuna sawareh ayat nu ditulisna sapertos ayeuna naon sapertos ayeuna kitu tanya orang misalkan nulis sesuatu kitu tanya dengan tujuan dituliskeun dina kertas arek ngalap naon rek ngalap barokah bari urang boga naon boga hadas bukan nyen wapak misalkan nya pato wapak rebokasan model kamari pun ayat Qur'anan itu pun sama karena yang ditulis adalah ayat Qur'an. Anda jadi seorang guru nulis di bor nulis di papan tulis ya yang Anda tuliskan adalah ayat Qur'an itu pun sama haram apabila Anda punya hadas tetap kurang teh kudu ngahormat kana Quran kudu ayeuna gaduh wudu nya kudu seorang guru gitu nya nulis dina bor atanapi nulis dina kertas nyeun wapak kitu nu dimaksud wa ma kutiba lidarsi Qur'anin teh sapertos kitu. Walau ba'du ayat cenah barisan aja ayeuna saparo ayat kalauhin sapertos ayeuna nulis dina naon dina papan tulis maka sami itu ternyata tidak boleh bagi orang-orang yang punya hadas bihalatil kitabah dina nalika tingkah nulisna gitu di dieu nya atanapi orang misalkan boga bilik imah bilik gitu tanya ditulisan kukur ditulisan Quran ditulisan ayat Quran gitu tanya menang nyabak cenah nu ngaranna bilik nama menang nyabak bor nama teu naon cenah di dieu tapi teu meunang ayeuna nyabak ayat Qur'ana gitu tanya. Laham luhu ma matain oge teu haram cenah laham luhu mata ma matain teu haram ayeuna naon teu haram ayeuna naon teu haram ayeuna mawa Al-Qur'an lamun dibarengkeun jeung naon dihijikeun jeung banda dengan tujuan orang ayeuna mawa banda lain mawa Quran orang di pasar meuli Quran gitu tanya lamun hanya sebatas mawa Quran hungkul mabari niat mawa Quran teu meunang haram ngan ieu mah urang ka pasar ka toko buku urang teh teu boga wudu anu mereanana boga wudu urang teh mawa tasnya dina tas teh urang teh dihijikeun we mawa Quran teh jeung buku balik ka babakan balik ayeuna ka imah ka pasantren kitu tanya maka urang niatkeun tong mawa aya tong boga niat mawa Quran niatkeun mawa buku nya sebab lamun niat mawa Quran mah teu meunang komo urang posisi teu boga suci dalam keadaan urang ayeuna punya hadas kitu tanya wala ayeuna nya laham luhu haram cemenang ayeuna urang kitu tanya mawa Quran bari boga hadas kecuali mawa Quran teh babarengan jeung barang bawaan nu sejen wal mushaf ghairu maksud bari oge mawa Quran bari lain niat mawa Quran niatna urang mawa
buku atau napi mawa banda. Wa maswarokihi, nah gitu tanya. Oge wa maswarokihi, jeung haram ayeuna nyabak warokihi, nyabak lembaran Qur'ana teu meunang. Haram ayeuna nyabak Qur'an lembaranana. Abi mah cenah nyabak Qur'an ge posisina teh nyabak Qur'an teh lain kana lapadna pato tah nyabakna teh kieu ya. Nyabakna teh kanu bodasna tuh tingali. Ini Qur'annya tuh pantai ayat Qur'anan ya dicabak orang teu boga wudu dicabak ieu tah nu bodas ieu tetep haram hukumna orang dosa. Dibuka Qur'an dicabak nama cenah lain hurufna. Nu dicabak nama ku abdi cenah naonna tu pinggiranana nu aya tulisanana dicekal kieu tetep kitu tanya maksudna eta teh kitu. Maksud daripada walau libayadin barisanajan anu bodasna kitu tanya. Nah widorpin uiddalahu wa huwa bi awana widorpin atawa umpama ayeuna dorpin wadah gitu tanya atawa umpama wadah gitu tanya ngan eta si wadah gitu tujuanana eta wadah disiapkeun pikeun Qur'an nya Qur'an aya di jerona misalkan urang boga wadah Qur'an dina tasnya dicabak ayeuna kurang naonna dicabak kurang wadahna tapi eta wadah teh wadah naon lain wadah pakaian memang eta disiapkeun si wadah teh pikeun Qur'an maka nyabak ayeuna wadahna ge teu meunang kitu tanya wa bari eta Qur'an eta fihi tetep dina wadah. La qalbu warokihi jeung teu haram ngabalikeun lembaran Qur'an bi budin nya kumang budin budin dia mah kayu teu meunang ayeuna naon la qal teu haram ngabulak-balik warokihi lembaran Qur'an bi budin ku kayu idza lam yanfasiya di mana-mana teu narima pisah eta warok alaihi kana eta budin kayu. Ketika ente ayeuna rek ngabulak-balik ayeuna Qur'an tapi ngabulak-balik Qur'an teh urang posisi teu boga wudu pek ayeuna misalkeun ku kayu kutu tunjuk apa hukumnya haram la yahrumu qalbu warokihi biwudin li annahu laisa hamlan maka tidak diharamkan teu haram ngabulak-balik ayeuna lembaran Qur'an ku kayu karena kayu adalah laisa hamlan ngabulak-balik macana karena ngabulak-balik eta laisa hamlan lain mawa itu tanya beda deui mawa jeung ngabulak-balik eta beda urusan walama tafsirin jeung ayeuna teu haram kitu tanya mawa Quran serta tafsir wala yahrumu hamlul mashafi ma tafsirihi teu haram ari mawa Quran jeung tafsir nama sanajan ayeuna urang teu boga wudu oge cenah nya kitu urang ayeuna boga teu boga wudu pek aya kitab tafsir dipinahkeun kurang dipernahkeun nya tapi kitab tafsir Al-Qur'an maka teu haram wala ma tafsirin zada anu nambahan aya eta si jalma mau silakan mah tadi teh hah geus beres ya geus beres alhamdulillah hari perpisahanna beres hah oh alhamdulillah ya bagus kana purun itu kita nanti sana wadah itu cara bagus
Ada eta teh kana mejakeun. Walau ihtimalan barisanajan cenah eta pantes. Walau ihtimalan barisanajan ayeuna eta pantes. Sanajan ihtimal cenahnya. Ngan di dieu cenah kunaon make kitab tafsir boleh dibawa ieu ge cenah lamun naon. Gitu lamun ayeuna teu haram sote lamun tafsir ngaleuwihan kana ayat Al-Qur'an. Lamun ayat Quran nama ayat 6.666 ayat kitab tafsirna nyampe 700 kalimah nya gitunya tafsiranana berarti lebih loba daripada ayeuna ayat Quran maka boleh gitu tanya orang boga hadas gitu tanya sok sanajan cenah ihtimal bilanganana sok bacalah segitu bacalah